Men. Mas Kardun. Wah, Mas. Neangan si Ijem ka mana si Ijem wah itu. Si Ijem boga hutang ka kulat. Geus lila teh dibayar-bayar. Lah Mas kela ieu. Si Ijem aya. Duh, urang jadi kabawa ngomong lah ieu. Geus bae. Di saung itu tuh. Oh, di saung di ditu. Heeh. Emang Kak Mas boga barang hutang lagi tuh? 200.000. 200.000. Geus 5 bulan can dibayar pan aing sesel pan, kecewa pan aing ieu. Itu gening kawas si Kardun jeung si Samen kan ngobrol kenaon ya samper keundak wae. Yo, iya Mas. Itu heuh. Kasih Ijem aya nya. Tong leuleuh itu lamun nagih rada heuras. Tenang ku aing mah teh disentak si Ijem mah. Heeh. Pokona mah. Gitu. Terus aing rek ka ditu nya. Tuh nya gitu. Tuh, di imah eueuh teh nya di saung wae. Heeh, siap Mas. Oke Mas. Ayo. Siap. Ih men, Naon Mang? abi aya Mas Kardun Heeh. ngomong naon men? Ngomong nama nek ngasih Ijem cenah. Nah si Ijem Heeh. aya naon sih cenah? Ngomong nama nek kawin si Ijem cenah Mang. Ngawin si Ijem? Heeh. Apaan si Ijem teh kabogo urang men? Terus Nyari kitu mah urang kudu berusaha men, ngejaga mehana ulah sampai dikawin ku si Mas Kardun. oh bener-bener nya geus mah gitu mah sampeurkeun Mang. Nyarek disampeurkeun ku urang ayeuna ge men. Yo, Mas Kardun mah mainnya Mas Kardun mainnya main ieu Mang. Arti teu? Men ieu men. Heeh. Nya ngarti masalah eta men. Nah, gitu geus buburu sampeurkeun kira-kira gitu mah. Nya disampeurkeun pasti ku urang men ayeuna ge. Geus. Ya geus ari kitu mah urang malila nya men. Man. Ya men. Ayo. Aduh. Bahaya mun geus kieu mah. Kabayang ya. Lamun cenah nya dikawin ku si Kardun. Wah, bisa-bisa stres aing ya. Ayeuna mah kudu dijaga, ditahan ku aing. Wah, beres ya tangkal sampul teh. Jadi ngahaja ya di pageran teh. Dolah ku embe. Mari beak kuningan belah di rumah tuku embe tuh. Pageran kieu mah pan jadina aman. Wah benang ku embe. Walah geus kieu mah. Tinggal panen si Ijem ya panen sampe. Kan kan udah itu tuh. Waduh. Bener cek si Samen. Si Ijem teh rek diajakan kawin. Bener cek si Samen. Si Kardun mah berpindah ge. Iya. Ayeuna mah rek dibere duit ku aing. Geus dibere duit mah pasti manehna mangkat. Masih si Ijem waktu yang geus lain sakedeung. Ya Mas, tong lo omong. Ya duit. Ya. Duit naon ieu? Ya pokoknya mah duit tarima si Ijem tinggalkeun mangkat. Kela sabar aja orang hitung heula. Oh geus bener, nuhun nya. Jem sia salamet ya. Aing mangkat. Tah, ayeuna mah Jem, mana geus selamat Jem. Geus moal diudag-udag deui ku si Kardun Jem. Ya, penyelamat maneh Jem. Heeh Mang, nuhun nya. Nuhun. Urang katulungan ku Mang Doyok. Tah Jem, ayeuna mah sia geus selamat. Geus moal dikawin ku si Kardun. Ayeuna mah kieu Jem. Sia mendingan kawin we jeung aing. Naon Mang? Kawin. Nah, atuh Jem. Apaan sia tadi diajakan kawin ku si Mas Kardun? Oh, sanu ngajakan kawin ari Mang Doyok. Mas Kardun mah ka dieu teh nagih, Mang. Urang boga hutang ka Mas Kardun. Lain rek ngajak kawin. Naon Jem? Nagih hutang? Heeh, Mang. Nagih hutang. Tapi nuhun ya, Mang. Hutang urang geus pangmayarkeun ku Mang Doyok. Nah, oke, ira-iraha lamun urang boga duit ke dibayar. Waduh, aing mah geus gagal deui wae. Makanya aing mah duit sakitu-kituna Jem. Terus ayeuna kumaha Jem? Nya teu kumaha, Mang. Mang kudu kumaha sih? Nya kuduna mah sia kawin jeung aing Jem. Jabah hutang sia geus dibayarkeun ku aing. Mang,
Kan tiba lagi geus diomongkeun ku urang. Urang mah embung, Mang, embung. Aing mah tuntunan mah duit eueuh, kawin teu. Geus aing marek mantau. Dasar Mang Doyok. Dasar goblok. Ieu mah hiji ieu biang kerokna. Si Samen geus moal salah deui ngadu-ngadukeun. Dasar sia teh Samen.